Saha nu pernah ngalaman kieu? Tengah poe lapar ari tuang sorangan mah sok teu ngeunah. Ngajak adi we urang tuang di luar. Ieu teh ngagoreng cipuk we jeung tahu. Kumaha rasana nya cipuk disangguan? Urang cobaan we heula. Tuangna di dieu na bangku bari nungguan popoean. Tuh ieu budak adi ge geus teu kuateun cenah lapar. Heula mamahna nyanak heula sambel nya entosan. Da make sambel mah sok leuwih ngeunah komo lamun sambelna dadakan. Nah ieu teh asa cukclak. Teu kabeneran ieu mah hujan. Hayu lompat dede tuh hujan tuh ngabadagan. Disangka mah moal hujan ieu teh da panas kieu. Jadi hayang seuri ieu mah keur panas kieu tiba-tiba datang hujan. Tuh untung kaburu ka jero tarik hujanna oge. Ya bah anginna gede deui. Tos we tuangna di dieu we di jero ayeuna mah. Tos teu karuateun ieu lalapar. Kuduna ieu ngadua kalian tuang ieu karek sakali tuangna. Tuh da asa nikmat tuang babarengan mah kajeun jeung nu kieu ge. Sok baraya geura taruang.